Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi urang tiasa kempel di acara dinten ieu. Hadirin anu dipika hormat, kusim kuring, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru anu dipika hormat, sareng rerencangan anu dipika cinta. Dinten ieu alhamdulillah urang tiasa kempel sareng patepang rarai dina kagiatan ngaramekeun poe kamardekaan Indonesia. Urang priyogi ka uninga yen di zaman baheula teh seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kamardekaan negara Indonesia ieu. Mantak ku kituna urang salaku warga negara Indonesia, generasi penerus bangsa, kedah neruskeun perjuangan para pahlawan. Carana nyaeta diajar sing getol jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadayana salaku generasi muda dina rangka ngeusian kamardekaan Indonesia ieu teh. Contona ngajauhkeun diri urang tina narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun, jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk jang diri urang sorangan. Kusabab eta kuring ngajak anjeun sadaya hayu urang sami-sami ngalakukeun hal-hal anu positif atau anu aya mangpaatna jang diri urang. Misalna nyen prestasi di sakola, seueur maca buku nu alus leusina, diajar sing bener di sakola, jeung sajabana. Rupina mung sakitu pidato ti sim kuring, hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah di hate aranjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.